Sampurasun patepang di sareng abdi jadi sanu aginarti. Di dieu abdi bade ngabawakeun warta anu judulna Macet Sabada Uli Sakola. Tepang dari sareng abdi Yul Herpiana. Di dieu abdi bade ngawawancara narasumber hiji pikeun kemacetan anu aya di parkiran SMA Negeri 1 Bantarujeun. Ayo Atung lagi ya. Pendapat ini tentang kemacetan anu aya di parkiran SMA Negeri 1 Bantarujeun. Cek abi mah nya eta teh meuli ganggu ieu. Sababnya urang teh lamun bade hari teh hese soalna ditupang teh tos bingung sedangkan anu didinya teh can dibuka. Jadi cek urang mah ieu nya putu jeung nya ka AAN kata satpam cik atuh kitu talamun tos jam 7 dibuka eta teh si parkiran depan teh nya dan sabab urang teh lamun bade parkiran kan teh biasanya pas geus urang kudu ditabrakan kitu ka hiji-hiji asa ciga moal mungkin gitu tah cek urang mah nya itu. Jadi kumaha menurut kumaha juri sarana kapayuna ker PKS aja apa? Menurut abi mah lamun sama si parkiran teh di Badagan. Sabab bieu nya lamun parkiran kali di Badagan moal mahi motor rebu-rebu geura murid rebu-rebu pira ku parkir. Itu kitu ya terkeun. Kita sumber kedua. Saya kumaha menurut Adel eta Kalau abi mah eta teh kedah nama di tanggulangan biasa oge bisa enggal-enggal di lereskeun parkiran teh kirang ageun kita tertib anu salting nama teh dina kedah sabar keluar anu tukang rentung deui ka diri satu jantan terus dia harus KSB rentenir nih pokoknya gitu kan ngurus-nguruskan parkiran akhir kumaha cek ada kan aya anu ributna nya kumaha cek ada ribut atau kumaha cek ada tetep pemikiran ada kumaha makan eta mah berarti kembali ka kita masing-masing jantan tidak udah sabar ini asa aing misalnya yang uinya ribut gara-gara yang ui tapi tadi bukakan we sepan tapi kan itu saya waktu senang katanya orang kita sabar terus kedah buat oge waktu sudah eta jadi kita urang teh ngimpa aing tak sadaya ge kami tos puyeuh Panjang teh ya tuh. Saya atur nuhun. Sekian wawancara ti abdi. Mohon ka narasumber hiji jeung kedua. Ya, tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Fikri. Abdi di dia bade ngawawancara ketua PKS perkawis kemacetan anu aya di SMA Negeri 1 Bantarujeun. Nyagang ngawantosna abdi itu teh bade perkawis kemacetan anu sok aya wah pasti saya harusnya ke abdi ieu parkiran jadi naon bisa macet jadi nah itu motor pas buangnya halangan jalan jadi anu bade macet teh sok kahalangan itu motor-motor anu sok nyimpen padula para adanya mau cek bahasa Sunda nama itu sok adigung kas kepala jadi pesan-pesanan anu kadang ka payuna gitu tah nu bade diterapkeun teh kedah kumaha gitu tah ka siswa-siswa teh. Nah, untuk sahareutna nya lamun dicarang PKS 4 teh kudu nurut. Dan beda ulah mikirkeun sorangan nih PKS mikirkeun lain, macet, ke jalan tah ngantri capek. Nah, tos tunggu sih kudu ngadengi ka PKS. Yes. Siap. Atur nuhun Pak. Pak Balik ngaganggu waktosna. Karena saya kesana dijalankan ke payuna supaya seperti itu Pak ya sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring kapayunan pamirsa sadayana
Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun, hatur nuhun.